Lain ningsieun ieu mah saukur ngingetan anu sok resep goleran anu sok peperenan di engke-engke jiga urang komat ulah hayang ngahiji jeung mitoha. Nah ngabet ngomong kitu kan mitoha ge sarua keneh meureun kolot-kolot urang keneh ya emang kolot urang keneh tapi kan beda ngaranna jeung mitoha mah urang teh hayang keneh ngagoler tapi kan enak di hareupeun mitoha mah piraku rek goleran mah nya mitoha isuk-isuk geus nyangu urang rek cicing wae intina mah cek abdi mah teh enakeun we ngahiji jeung mitoha teh asa raragam jadi jangan jaga hubungan antara mintantu jeung mitoha teh nyaeta imahna kudu papisah tapi eta mah jigana kur abdi doang sih ukat tah pami-pamiarsa kitu teu da abdi mah alhamdulillah teu pernah ngalaman ngahiji jeung mitoha baheula ge pernah pacaket tapi alhamdulillah misah bumi nama jadi abdi mah teu pernah ngahiji jeung mitoha tapi ieu mah berlaku jang jalmi-jalmi anu kebluk jiga abdi da nyaeta abdi mah pami peperen teh di engke-engke wae pokona mah asal isuk-isuk nyangu salaki geus mangkat gawe nek ngagoler heula nek ulin heula nu penting mah engke tempo balik salaki sangus asak deui da ai masalah pagawean mah emang oge tara ngomong si salaki mah coba ngahiji jeung mitoha urang teh boro-boro bisa tiktokan boro-boro bisa ngagoler aya kumbaheun hiji ge urang teh asa ditingalikeun leres teu pamiarsa anu ngahiji sareng mitoha tapi dah teu sadayana kos kitu sih cuma ieu mah ceuk pamikiran abdi hungkul kos kitu soteh da abdi rumaos jadi minantu nu kebluk boro-boro pisan ngaulaan kanu jadi mitoha lamun sakalian ulin ge kur ulin deh hungkul tara sugan beberes tara sugan kukumah piring nyaeta babanding ku kebluk disclaimernya cariusan abdi kur berlaku ajang istri-istri anu kebluk jiga abdi supaya hubungan mitoha jeung minantu tetep harmonis pamiarsa bilihna cariusan abdi salah tiasa dilereskeun atawa aya nu pamikiranna sami sareng abdi tiasa dikomen.